Ya Allah bangke geus teu bau bangke liling bang emok lo Bandung nginjemnya batur juri ya awak nu penting cager nyatu teu menta ka batur imah teu kabocoran hayang naon deui hirup sok hayang leleuwieun kudu boga rarasaan ai hirup mah mun salaki tukang ojek ulah sok hayang mobil Avanza bengek salaki dia. Alhamdulillah cenah kami ge ikhlas bisa seutik-seutik kiai ho dasarna ge ari ikhlas si kumaha kiai kiai ikhlas potongan anak keur kumpul ge cos bae nu muak pan eta puak hangit be nya nyedak be kana irung ya Allah barang na teu kadeuleu hangit na be nyedak heuh bu punten lamun keur rame kieu aya nu muak ulah sok nungkup irung ulah lamun keur kieu kumpul aya nu muak ibu berbau ulah nungkup umumkeun ku ketua ibu-ibu kulantaran ieu hangit teu paruguh duang baunan duang keong buruk awas urang kabehan ku ari mending sedot babarengan sebab lamun disedot babarengan insyaallah hangitna tereh leungit saurang sasedotan saur atuh beak malah ieu kieu kabeh atuh barang kieu atuh hangit deui bae ka mana batur lempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra abdahu lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi huwa khairul wara wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun kullun nasi yaumal qiyamati juyya'un illal anbiya'a wa ahlihim wa sha'ima rajabin wa sya'bana wa ramadana fa innahum syubba'un la ju'a lahum wa la 'atsha wa qala al ulama wa syaqqu sadril Mustafa wa huwa fi dari bani Sa'din bi ghairi madiyati kasyaqqihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'tsati sadaqallahul azim. Tukang salon basna leutik
wa syaqqu sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madiyati kasakkihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'athati. Al mukarramun wal muhtaramun, para kiai saumumna kiai nu haladir siang ieu, bil khusus al mukarram guru urang kersana Kiai Haji Epi sareng para kiai nu sanesna, aparatur pejabat pemerintah setempat, kuji sim kuring dipika hormat tur dimulyakeun, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj, khususna kampung naon ieu Ranca Pinang. Kuji sim kuring dipika hormat, mudah-mudahan sabak da ngayakeun rajaban masyarakat kampung Ranca Pinang sing dijadikeun masyarakat anu ahli ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Rajab salah satu bulan anu dimulyakeun ku Allah. Dina Al-Qur'an aya 4 bulan anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum, 4 bulan anu dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, anu 3 ngarendeng, anu 1 misah. Mana anu 3 ngarendeng? 1 bulan anu dimulyakeun ku Allah teh bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah eta bulan mun bahasa Ranca Pinang nama bulan Hapit. Hapit salah satu bulan anu dimulyakeun ku Allah. Geuning dimulyakeun lantaran kaasupkeun kana ashhurul haji, bulan wilayah rek memasuki bulan haji. Nu kadua bulan Dzulhijjah, bulan nu dimulyakeun ku Gusti Allah teh bulan haji. Anu katilu bulan Muharram, anu sok biasa disebut ku urang bulan silih haji atawa tahun baru Islam atawa lebaran yatim. Anu tilu ieu bulan dimulyakeun ku Gusti Allah ngarendeng. Anu hiji mah misah. Mana nu misah? Ialah bulan Rajab. Rajab salah satu bulan anu dimulyakeun ku Gusti Allah. Bahkan di bulan Rajab loba wiridan amalan-amalan anu beda jeung bulan nu sejen. Bahkan di bulan Rajab amal ibadah manusia para hadirin wal hadirat punya keistimewaan. Bahkan bulan Rajab aya 1 kejadian anu sangat pohara sampai diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an, ialah peristiwa Isra Mi'raj Nabi urang Nabi Muhammad. Makana ieu bulan Rajab bapak-bapak ibu-ibu disebutna paedahna litathiril badan, kanggo ngabersihkeun seluruh anggota badan urang, dimulai ujung rambut sampai kana ujung kaki dipakai ibadah ka Gusti Allah. Maka bulan Rajab disebutna bulan tobat. Bahkan ieu di bulan Rajab loba hiji ibadah anu sangat nilaina gede. Sing sahabae jalmana anu puasa ti tanggal 1 Rajab, maka ku Allah dihampura dosa 3 tahuneun. Ulah amin itu puasa mah. Nek naon amin sagala puasa hanteu nu hanteu. Hiji lamun jalma puasa di bulan Rajab tanggal 1 dihampura dosa ku Allah 3 tahuneun. 2
lamun jalma puasa di bulan Rajab tanggal 2 maka dihampura dosaku Allah 2 tahunan. Tilu jalma puasa di bulan Rajab tanggal 3 dihampura dosaku Allah 1 tahunan, berarti 3 poe ngabanding genep tahun. Coba nek nanya, paruasa kamari tanggal 1. Kela ya nu puasa ngacung. Hei atuh nu henteu mah atuh ulah ilu-iluan acung. Alhamdulillah ibu-ibu majaloban ya alhamdulillah. Ai bapak-bapak mah mau ditanya ke kula jabanget ki mah potongan. Jakuloba alasan bapak-bapak mah. Taya aya keneh ya kesempatan kuari kakarake tanggal sabaraha Sabtu Minggu Senin sabaraha 10 poe karake tanggal 10 mantak isukan paruasa lamun kuari henteu coba dak tanya cenah ari kiai puasa tah henteu lain naon cenah bisi menang nitahan bae ka batur aya kumaneh hanteu eta ngaranna Kiai Oktober Februari mawa obor nicak tai tolol. Coba Kiai tanya dak puasa tante atuh kula mah ulah ditanya aja Kiai. Nek naon tuh Kiai ditanyaan. Jamol eleh dalil Kiai mah. Cing bo Pak. Yalah bulan Rajab bahkan pala hadirin wal hadirat saha-saha jalma di bulan Rajab maca istighfar. Anu kalimat istighfarna meureun ibu-ibu mah geus nyararaho ti guru-guruna. Pala hadirin sing sabae jalmana maca istighfar nu ieu Rabbighfirli war terus Bu pamajikan saha nu pangharusna ieu Alhamdulillah baca eta wirid sabaraha kali macana cenah loba amat 70 ka ih tete 100 atau hade teh 100 mah duit 70.000 jeung 100.000 loba mana sa jalma anu maca ieu istighfar 70 maka jaga di poe kiamat seuneu neraka ketika meuleum kawak eta jalma moal neurak geus ringkesna lamun jalma tiap bulan Rajab sabulan Rajab dawam istighfar sapoe sapeutingna 70 kali Rabbighfirli warhamni watub alayya maka seuneu eta jalma moal neurak dibeuleum ku seuneu neraka. Coba ieu urang dihayang ka surga tayang ka neraka. Jacalalager ngomong nama. Hayang salamet hayang cilaka. Pante araredan jawab nama nutilok salat ngomong nama hayang kasur eta sakitu nutilok eta nutilok ngaji ngomong nama hayang ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang cagernya orang dia gesing rajin tah mangpang-mangpeng di bulan Rajab bahkan hadirin lobakeun maca surat Al-Ikhlas lobakeun maca surat Kulhu bahkan Sayyidina Ali gaduh hiji wiridan ieu wiridan salama 1 tahun dibacana ku Sayyidina Ali ngan ukur 3 wangsulan hiji ketika datang malam tanggal 1 Rajab 2 ketika lebaran malam lebaran Idul Fitri 3 ketika malam lebaran Idul Adha berarti ieu di bulan Rajab pohara loba kaistimewaan anu sangat luar biasa munasabah disebutna bulan taubat lantaran ieu bulan Rajab pala hadirin litathiril badan pikeun ngabersihkeun anggota badan urang dimulai ujung rambut sampai kana ujung kaki dipakai ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kunaon?
ieu badan kudu dibersihkeun di bulan Rajab lantaran kadituna jeung nyang hareupan bulan ruah fadilahna bulan ruah litathiril qalbi pikeun ngabersihkeun hate urang ka Gusti Allah. Kunaon hate kudu dibersihkeun di bulan ruah sabab kadituna jeung nyang hareupan bulan suci Ramadan fadilahna bulan suci Ramadan litathirir ruh pikeun ngabersihkeun ruh urang ka Gusti Allah. Kumaha ruh na ndek bersih mun hatena kotor keneh, kumaha hatena ndek bersih mun kalakuan anggota badana timulai ujung rambut sampai kana ujung kaki dipake maksiat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah amin pakai maksiat yo. Kumaha kitu main amin bae. Maksiat ka Allah amin jeneuh. Karak mang nih yang ngadeng ini kurang dia ceramah. Eta anggota badan dipake maksiat ka Gusti Allah. Amin jadi. Mantek ke emak ulah loba teh ngomong amin, dengekeun baheula. Eta salah be main amin bae. Ieu anggota badan moga-moga dipake maksiat. Amin cenah. Nah, ya Bu ya. Guys ya, lengan orang dipakai ibadah ka Gusti Allah. Iya lengan orang coba ya lo banyak tasbih tapak Bu lo banyak HP jajal ujur ya bener orang dia ngomong nama tak ku ari mah di stop ngome HP na wayahna ja urang mah pajabat lain ya Ibu bener atunya pamajikan sodagar lain laju orang calon DPR lain, wanita karir lain, tukang tani, tukang alasan, ya Allah jempolnya gaya emperan. Nges orang mah kudu aya ku ari lengan, lobakeun nyekel tas. Ieu sungut urang loba maca istighfar ta loba ngomongkeun batur. Munasabah rorombeheun teu cager-cager eta sungut. Iya celi urang loba ngadengekeun musik ta loba ngadengekeun nasihat agama pantes budeg torek teu cager-cager suku urang loba leumpang ka sawah ta loba leumpang ka kebon ta loba leumpang ka majelis taklim benar ya Allah maka di bulan Rajab mah stop ya lengan lobakeun nyekel tasbih maca istighfar sungut maca istighfar eureun ngomongkeun bat geus eureun kuari mah odah aya naon cenah Rodiah dia ngadenge berita cenah si Mimin mana Mimin anu geus stop set sabab eta dosa ngomongkeun batur pohara ganjaran dosa na eta ya Allah para hadirin pan urang mah eta ngupat ya ngeunaheun jasa urang mah kadang-kadang ya Allah ibu-ibu ndek ka warung ndek meuli uyah jeung nyaeur asem ai barang datang ka warung manggi tatangga keur amprekan ngomongkeun batur atuh ilu nimbrung sampai ka tutung teh seur asem geus ku ari mah stop sabab naon leungeun jaga bakal nagih mata bakal nagih, irung bakal nagih, suku bakal nagih, celi bakal nagih. Cek leungeun kunaon ieu aing ku dia teu dicekelkeun kana tasbih. Kunaon aing ku dia teu dicekelkeun kana anu. Kunaon aing ieu ku dia dicekelkeun kana HP bae HP jeung nu sejena. Cek mata kunaon aing teu dideuleukeun kana Quran. Cek naon ngaranna suku kunaon aing teu dilengkahkeun berjamaah ka masjid kunaon aing teu dilengkahkeun ka majelis taklim maka seluruh anggota badan ibu jeung bapak jaga bakal nagih di poe kiamat ka urang bala hadirin wal hadirat maka cek Gusti Allah dina Al-Qur'an Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal
fasaufa ya'lamun. Wallahu alam bimuradi. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Cek Allah, deulekeun bae dak antep. Kitu mun bahasa urang mah. Deulekeun bae dak antep. Jelema anu hirup di duniana babadog jeung papajuh bae. Masinikeun cocok podol bae. Nuturkeun hawa nafsuna sehingga sampai poho salat, poho ngaji, poho ibadah. Poho pala hadirin segala-gala ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa ya'lamun cek Allah. Bakal nyaho ketika mainna modar. Sedangkan ieu paeh ngacak. Henteu ngorah henteu. Kadang-kadang anakna geus maot ibu bapana aya keneh. Kadang-kadang adina tos maot kakana aya keneh. Bener gitu. Tak iya bu paye. Maka kusabab sakitu di bulan Rajab geura gunakeun seluruh anggota badan urang kanggo ibadah ka Gusti Allah. Iya bulan Rajab bersihkeun ku urang kuarieu. Lengan suku celik kuari manggeus di imah bae bulan tobat. Makana cek Allah dina Quran wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wahai umat manusia, anjeun kudu gagancangan menta pangampura ka pangeran anjeun Allah Subhanahu. Hayu gerak gagancangan. Ai tobatnya lain cukup maca istighfar lain. Syaratna tobat mah hiji moal balik deui, ngazam moal balik deui kana perbuatan nu teu dipikeun ridho ku Allah. 2 ngarasa kaduhung ngalaksanakeun berbuat dosa. Ai urang mah tobat sambel, eta sambel lada ai kunaon coel deui. Ta urang mah kitu. Maka sabab sakitu ayeuna hayo geura pabalap-balap sehingga cek Nabi badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Gagancangan anjeun wahai umat berbuat amal soleh sakamampuh urang. Pala hadirin jadikeun ucap jeung lengkah sing jadi amal anu soleh. Wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Anjeun gagancangan tobat ka Gusti Allah memeh datang maut. Ketika jelema hadirin maut diasupkeun ka liang kubur, lamun jalma orang-orang soleh boga amal anu soleh, kuburan leutik cek urang mah hanya katakan semeter kali 2 meter, jerona paling ge sameter 30. Pala hadirin sadaya, ternyata orang soleh mun geus masuk liang kubur, kuburana bakal dilegakeun ku Gusti Allah ti dieu ka Baitullah. Lamun boga amal anu jol be malaikat rahmat asup mayit kana liang kubur, jol malaikat rahmat. Mun mayitna awewe nya geulis nya seungit, mun mayitna lalaki nya seungit nya kasep. Cek malaikat cek eta mayit ka malaikat rahmat, saha anjeun nya geulis nya seungit, kula teh salat anjeun baheula. Oh, ari anjeun saha meniruhai kieu, kula teh maca sholawat anjeun baheula. Ari anjeun saha meuni moncorong kieu, aing mau loba omong ya granit masjid. Baheula masjid granitan keramikan kukumana disumbang 500 meter. Ta ieu aing diutus ku Allah. Oh, ari ieu kumaneh sa meniruhai, aing mah neona ulah loba omong jana. Eta kabeh ngararaku. Ari anjeun saha cenah kasep ngan geuneuk, aing mah semen ulah loba omong jana. Eta kabeh ngararomong. Geus anjeun mah kuari geura hees bae. Ketika datang malaikat mungkar nakir, engke kami nu bakal jawab pertanyaanna.
marrabbuka cek salatna Allahu rabbi wa ma nabiyuka maca solawatna jawab wa Muhammadun nabiyyi wa ma kiblatuka sodakoh bulan muludna jeung sodakoh yatimna jawab wal ka'batu kiblati wa ma imamuka tadarusna baheula rajin di alam dunia bakal menjawab wal qur'anu imami cek Gusti Allah hei orang soleh naumatal arus tidurlah kamu bagaikan tidurna panganten opanira eueuh deui sedangkan pang nikmat pangeunah-ngeunah pang pelem-pelem panganten anyar eueuh kapusing panganten anyar mah mitoha bager keneh adi ipar ngahormat keneh tatangga ngahormat keneh dahar disuguhan ya Allah ya Rabbi ya Allah para hadirin sadaya asup ke kamar spring bed anyar siang bau kembang melati pada eta panganten kabagi-bagi aya panganten wangi aya panganten tengi aya panganten mengi jajal asup ke panganten tengi waduh siang bau balsam siang bau sepaheun waduh tapi deuleu panganten anyar hadirin sarareungit ieu itu jeung sajabana ya Allah anak orang boga binantu anyar laju adina teh adi panganten hayang daging kotok mah hayang daging kotok cekerna bae dia mah jeung kakak dia isin aing mah isin masyaallah kabeh jeung kaminan karak sabulan 2 bulan jajal 3 bulan ka ditu minantu ngaringkuk bae di banjur dia ku cai panas ulah gagabah ya boya ya geura berbuat amal soleh berbuat baik ibu-ibu hayang ka surga sabenerna mah paling ngeunaheun ibu-ibu karage dangukeun ku ibu ibu mah teu kudu amprekan salat tahajud sabuting 1000 rakaat teu kudu maca Quran sapoe tamat 7 kali teu kudu ibu mah maca salawat saputing 500.000 teu kudu ibu mah kieu asal salakina datang beti masjid atawa ti pangajian cek ibu kieu Pak endek ucu tak endek opi nawaran ucu jeung Pak endek opi apa endek hayang opi apa hayang ucu apa hayang nawaran gitu doang Bu molongpong jalan surga anu 8 tinggal milih nu mana bae dengekeun ku ibu jeung ku bapak hei Pak pernah ditawaran ku pamajikan bapak-bapak pandoang nu sieun hai Pak pernah cicing ibu naon kami nanya ke bapak-bapak ieu mah cerewet pamajikan sakitu ye hai Pak iya bapak-bapak pernah ditawaran ku ibu-ibu ngopi can pernah Kiai cek pamajikanna lain can pernah Kiai kopina ge eueuh ieu atuh seduh-seduhkeun ramohong teh kunaon iya gas kembali deh nya iya di bulan Rajab bersihkan anggota badan orang mulai ujung rambut sampai kana ujung kaki dipakai ibadah kos gitu jelema nu ibadah mah masuk liang kubur dilegakan ku Allah ti dieu ka Baitullah legana jalma nu boga amalan nu soleh tapi lamun jalma dorakman salat teu beuk ngaji teu da sodakopel naon arahkeun teh hirup salat teu daek ngaji teu beuki ya Allah ya Rabbi jeung tatangga teu akur kasalaki galak anak teu pati diurus ngurus maneh beta indung model kitu misalkan ya hadirin hadirat sahabat eta mah hadirin sadayana masuk ka liang kubur nupang heulana ngancam taneuh cek taneuh geura kada dia kesrek
anjing rabik dia cek tanah lain cek ulah tak percaya paeh ku nanti heula babi dia cek tanah di dunia dia cenah hardolin dahar modal dia lelempangan di luhur aing cek tanah melak pare dia di luhur aing ngalah lauk di laut cek tanah tetep luhureun aing cicingna waduh cek laut dia melak henteu kana lauk dia alaan ku dia maraban hante ai dia sholat teu daek ngaji teu beuk waduh sampai dia mesmeo boga anak 16 incu 74 di luhureun aing cek tanah ya Allah ngabangun imah dia 3 tingkat 2 tingkat tetap cek tanah di luhureun aing kunaon dia makanan teu daek eling ke pangeran iya kuari ku aing ditungguan anjing rabik dia digencet dia ku aing cek tanah ana baitud dud cek tanah aing imana bilatung dicok-trok dia ku aing jeung bool-boolna cenah cek saya tak cek bilat nah kumaha sanu ngabela Allah nu ngabela ya Allah Pak hadirin wal hadirat mangkadeng di jero kubur atuh poek tetap sanajan anak sanajan pagawe PLN atau moal cang teu boga amal soleh mah dalam kuburna sanajan pagawe PLN moal ai teu boga amal soleh mah nah kumaha ya geus kieu hayo makana ieu urang wayana geura berpikir geus kolot ulah loba teuing gede laga wayahna kuari mah loba eling urang dunia geus model kieu Masya Allah pala hadirin sadayana oh ieu Kangjeng Rasul keur Isra Mi'raj ningali nini geus bongkok cek Rasulullah ka malaikat Jibril saya ta nini oh Muhammad eta nini gambaran gambaran dunia pikeun umat anjeun ya Allah ternyata ketika Rasulullah Isra Mi'raj dunia geus model kitu atuh komok wari nah makana cek Kangjeng Nabi sayati alan nasi zamanun bakal datang cek Rasulullah ka umat aing ka manusia zamanun hiji waktu hiji mangsa yakhlifuna fihi sunnati wa yajidunal bid'ah yakhlifuna fi sunnati manehna ninggalkeun sunnah aing cek Rasul yakhlifu aya bimana taroka ninggalkeun sunnah aing ninggalkeun kalakuan aing teu daek ngamal kana agama aing cek Rasulullah wa yajidunal bid'ata bahkan maena papanggih jeung pabid'ahan bahkan mengikuti ruksakna zaman hirup di dunia kudu kos lauk di jero laut cai laut asin tapi laukna henteu asin aya teh lauk asin aya lamun laukna paeh pasti bakal asin sanajan teu diasin ge naon sebabna lantaran laukna paeh kitu deui manusia lamun hatena paeh di akhir zaman pasti bakal kababawa ku eta zaman naudzubillah kuari mah ya deleukeun kuari mah heuy riba geus teu dianggap doraka bener ya Allah bangke geus teu bau bangke liling bang emok loba nu nginjemnya batur juri pamajikan polongo pamajikan tolol teu daek syukur ka pangeran dengekeun ku ibu ya awak nu penting cager nyatu teu menta ka batur imah teu kabocoran hayang naon deui hirup sok hayang leleuwieun kudu boga rarasaan ai hirup mah mun salaki tukang ojek ulah sok hayang mobil Avanza bengek salaki dia
nu penting awak cager. Ari awak cager mah nyatu jeung jukut atuh ngeunah. Awak kula cager tadi dahar ku panitia dibeda jeung naon? Jeung suraung, jeung bonteng, jeung lauk. Masya Allah, ari awak cager mabuk pak. Dahar tepira jeung sangrai uyah dipurulu ku daging atuh ngeunah. Tapi lamun urang awak gering, malah hadirin sadayana, awak gering nyatu jeung paria atuh pahit. Enggak sih bu, boga salaki syukuran bae ka Gusti Allah. Pak sakieu ge mama mah boga salaki tibatan si anu urang maning kene boga salaki, alhamdulillah boga salaki Bapak ya Allah ya Robbi. Bapak gawena dina bangunan bahkan jadi kenek-kenek na acan ya Allah gajina sapoe 100.000. Mama mah syukur sakieu mah alhamdulillah Pak, syukur ka Bapak, syukur ka Gusti Allah. Bareto mama mah embung ieu ka Bapak, aya kuari mah embung ditinggalkeun. Alhamdulillah boga salaki Bapak ya Allah ya Robbi, masya Allah berangkat jam 7 balik jam 5. Nuhun Gusti, ari eta cenah Bapak punduk pahili jeung punduk kebo. Wat hideung ngalabatana naon leus teuing mama marido ikhlas dunia akhirat. Boga salaki hideung. Nuhun Gusti abdi mah ya Allah nuhun Pak, sakieu mah urang dahar henteu men imah teu kabocoran ya Allah. Urang boga imah 2 kamar, kamar kahiji urang, kamar kedua anak 18. Wati entep alabatan dok layur bae. Masya Allah, pala hadirin sadaya, alhamdulillah. Aya eta cenah Bapak hideung leus teuing mama marido. Sanajan Bapak hideung wios Gusti abdi mah syukur bae ka Gusti boga salaki hideung. Leus teuing Gusti jah hideung mah angel kabelok. Kamari bagi leutak nangleuk 2 cm teu kanyahoan jah hideung ieu. Pangaruh boga salaki hideung loba babaturan ngareneng jeung batang kaung doang ngadikakah. Laju eta salaki abdi mamantos maneh nyaho kulit hideung make baju beureum atuh doang cangkang tangkil. Loba kauntunganna Gusti boga salaki hideung maka kamari peuting bege ngariung ka tetangga nyokot berkat 16 teu kanyahoan jah hideung ieu. Masya Allah. Bapak boga pamajikan cerewet deus teuing Pak syukuran bae pamajikan cerewet nu penting kejo asak. Tara amat teh. Ari bikang cerewet geus ti pabrikna bikang cerewet eta be. Ngeunaheun cek ulama boga pamajikan cerewet imah bersih bae kotok ge moal daekeun. Ai beak digebesan bae. Cek otak urang ulin yuk kai masih eta loba remeh karage teu heueuy aing cek otak kamari kotorek ceuli aing sebelah cenah. Berarti cirikeun bae eta lamun ieu mana bersih berarti teh kotokan cerewet teu boga imah. Hai, punya. Geus syukuran bae ka Gusti. Aya eusina syukur naon intina? Ye supaya ka harti. Ulah ngomong syukur ka Allah, syukur ka Allah. Engke heula. Intina syukur mah ibadah geus sakitu. Urang teh boga dunia jeung nopang ibadah, lain boga dunia ninggalkeun ibadah. Tibalik boga dunia eta kudu dipake nopang ibadah ka Gusti. Dititipan ilmu sing kahade amalkeun ilmuna sing ikhlas. Ketika jelema berbuat ikhlas dalam beramal, insya Allah bakal menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Ketika jelema ikhlas berbuat amal bakal dibalikeun hate jelema ku Gusti Allah nurut bager tunduk ka urang. Contoh almarhum Abu Ya Cilongok ratusan ribu jemaah lain ku wiridan. Wiridan mah nomor 870 genep. Ngageduk dia cenah wiridan teu ikhlas moal nurut jelema. Dalah Abu Ya Cisantri, dalah Mama Kadukawang, dalah Abu Ya Cidahu. Jelema dicare kanan datang deui teu pundung. Apa sebab? Lantaran hatena ikhlas. Hese. Pala hadirin hadirat. Kunaon? Tuh, kamari di Kalimantan Selatan di Martapura. Haolna nyampe 3,5 juta jalmi.
Ya Allah, Syekhuna Al-Mukarram Syekh Ahmad Zaini bin Abdul Ghani, orang Kalimantan Selatan, incuna Syekh Arsad Banjar. Syekh Arsad Banjar guruna Syekh Nawawi Tanara. Haolna pala hadirin 30 kilo imah gratis, kadaharan gratis, minuman gratis, bahkan mall dibebaskan. Kunaon bisa gitu? Berarti kiai ikhlas berbuat amal. Lantaran abah guru sekumpul cek sawareh liwayat sodakoh nak sabulan 2 miliar. Lain hayang dibere jadi kiai. Ulah toma tuh. Atau cenah kula ge lamun boga mah endek bohong, geus boga mah hook kabehan ge. Kau mau banget kieu mah eueuh potongan. Ieu rajaban ge lamun kana can lunas ko yang kaciri ya. Nu mere tutup mere bege aya. Ayo ngomong hayang ka surga, hayang disapaatan ku nabi, ayo di pentar rajaban teu bayar. Pueh. Terus 2 menit deh. Geus 40 menit, Mak. Geus 10 menit deh. Imam moal ditambahan, moal dikurang, moal geus lewat sakitu setengah 11 bae geus. Nah, awas ya, ya Bu ya, apanya? Tah. Ya, berbuat moga-moga urang singari ikhlas, amin. Ya Rabbal, alhamdulillah cenah kami ge ikhlas bisa seutik-seutik kiai ho dasarna ge ari ikhlas si kumaha kiai kiai ikhlas potongan anak keur kumpul ge cos bae nu muak. Pan eta puak hangit be nya. Nyedak be kana irung. Ya Allah barangna teu kadeuleu hangit teh nyedak. Hei Bu punten lamun keur rame kieu aya nu muak ulah sok nungkup irung. Tiba ulah lamun keur kieu kumpul aya nu muak Ibu berbau ulah nungkup umumkeun ku ketua. Ibu-ibu kulantaran ieu hangit teu parugu duang baonan duang keong buruk. Awas urang kabehan ku ari mending sedot babarengan. Sebab lamun disedot babarengan insyaallah hangit nak tereh leungit. Saurang sasedotan saur atuh beak. Malah ieu kieu kabeh. Atuh barang kieu atuh hangit deui bae ka mana batu lempang. Ih ceuk puak ka mana mabur aing cenah. Jadi ya kabeh ditutup liang irungna. Eta mah saurang sasedotan pan eueuh beak. Cos bae nu muak bunya. Aya anu mu. Pan siling tuduh teteh muaknya. Hi jantu. Teteh meureun wah ngomong naon. Teteh meureun henteu iman teu sumpah benteu kami mah. Kunaon eta ieu itu nu ngaku kunaon nu muakna mah nyampe tot be di juru teu ngomong-ngomong. Kunaon saya teu ngomong-ngomong ku ikhlas-ikhlasna mere puak. Atuh jaya eta boga sorangan beuteung di aku. Geus ulah aku-akuan. Ya. Terus ya. Ayo kita berbuat amal soleh naon bae eta mah sehingga nyababkeun kariduan Allah Subhanahu wa taala. Geus di bulan Rajab fadilahna litathiril badan pikeun ngabersihkeun anggota badan urang leungeun suku mata ceuli dipakai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hidayah taufik ti Allah. Eta cekang jeung Nabi umat aing jaga bakal datang hiji mangsa ka umat aing maranehanana ninggalkeun agama aing, ninggalkeun kasunahan-kasunahan aing. Wa yajidunal bid'ata bahkan manehna teh manggihan pakewuhna ruksakna akhlak manusia. Wa yajidunal bid'ah famanittaba'a sunnati yauma idzin sara ghariban wa baqiya wahidan. Engke kadituna cek Nabi lamun jalma mengikuti sunnah aing tah salatna rajin berjamaahna daekan deung-deungan boga HP main mah teu nyahona naon pagawena ka masjid ka imah
kata tangga menang musibah di toongko nyana menang kanikmatan di bejaan mana mah datang baik hirupna tilok picareken batur ya Allah pecina kupluk bajuna biasa baik HP teboga famanit taba'a sunnati yauma idzin sara ghariban maka jalma anu mengikuti agama Rasul di akhir zaman ngumbara disengsarikeun ku deung-deungeun ya Allah ulah doang si anu kuper teu nyahoana naon cenah kitu ki ulah doang si anu deuleu si anu mah kuper nya kupluk deuleu ku dia ka tengah saeutik kunaon kudu ngarti kana HP ngarti kana anu nah famanittaba'a sunnati yauma idzin sara ghariban jalma anu mengikuti sunnah Rasulullah sunnah aing cek Nabi harita ngumbara nah iya tapi sabalikna wa manittaba'a bid'atan nasi wajada khamsina sahiban au aktsara tapi lamun jalma mengikuti pakeuhna zaman hancurna zaman mengikuti pabid'ahan wey gaul HP mewah beuh pokokna mah gagah lain teu meunang boga HP mewah silahkan gaul geus teuing teu bisa maca Quran ge nu penting dia nyaho ka anu nu penting dia anu nu penting dia anu geus teuing teu bisa maca Quran engke ge dia paeh bapa dia mah diajikeun ku kiai kiai ge lamun dibayar jurig teu dibayar moal beukieun ieu pamanit taba bid'atan nas wajada khamsina sahiban au aktsara ketika orang mengikuti zaman anu gorengna atuh urang papanggih loba baturna deuleupan bikang eko diboga grup-grupan grup ka dieu bring ka ditu salaki ditinggal-tinggalkeun pajarna dia ada lempangan di ridwan ku Allah dilaknat joreg ku malaikat macam-macam iyalah kuari bring ka dieu bring ka ditu bring ka dieu bring ka ditu Rabbana Karim cek Nabi famanit taba'a bid'atan nasi wajada khamsina sahiban au aktsara qalat ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam cek sahabat Nabi naros ka Rasulullah punten Rasul aya naon sahabat cek sahabat kaifa hal ba'dana ahadun yakuna afdhala minna Gusti punten apakah engke ieu sabada urang cek sahabat ya sabada kami apakah aya hiji umat nu leuwih utama tibatan kami cek Rasulullah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naam cek Kangjeng Nabi sabada anjeun sahabat bakal aya hiji golongan umat kaula leuwih utama cek sahabat hal yang zilu alaihimul wahyu apakah lebah dinya turun wahyu la cek Rasulullah eueuh wahyu wahal yaraunaka apakah maranehanana ningali ka anjeun Rasul henteu la cek Rasulullah kaifa yakununa cek sahabat ai kitu kumaha tadina Rasul ningali ka anjeun henteu eta umat wahyu jatuh diturunkeun kaifa ya'isuna fi dzalika zaman ai kitu eta kahirupan zaman di waktu harita kumaha qala cek Kangjeng Nabi kal milhi fil ma'i kahirupan di zaman harita kal milhi fil ma'i bagaikan uyah di jero cai tadzubu qulubuhum kama tadzubul milhu fil ma'i hancur hatena manusia geus teu mikirkeun halal jeung haram nu penting aing duit loba nu penting aing imah gedong nu penting aing jabatan luhur nu penting aing barang hakan ngeunah geus teu ngomong-ngomong halal jeung haram geus teu ngomong-ngomong paeh nu penting paeh mak kumangke bae tah
cekang jeung Nabi kahirupan zaman model gitu, perzinahan di mana-mana, rentenir di mana-mana, riba geus teu dianggap maksiat, judi geus teu dianggap maksiat, sodok menyodok geus teu dianggap maksiat. Ialah hancurna zaman kuari. Seperti hancurna uyah dina cai. Bu, canak uyah sagede kieu atau sakarung disimpan ku di kobak. Sadinten be hancur moal. Ya Allah, pan urang kitu kuari mah ya Allah ya Robi, kadang-kadang ulah jauh-jauh di rumah tang. Salaki teu cocok ka pamajikan, laju kadang-kadang salakina saling. Geus teuing teh aya kawin deui mah kunaon jahade. Keheulana laju mamarahan teu puguh bae ieu. Ya Allah, laju kadang-kadang eta salakina baheula boga ka bogoh. Tungtungna dikawin ku batur ai kuari teh melanggarana salakina paeh papangih deui jeung manehna atuh kuari mah sok kembali deui gara-gara aya hap. Ih panenininya kana CLBK nya hebat amat ieu urang Ranca Pinang ya jadi euy nya kana CLBK celebek nanti eta nya. Ya Allah, para jamaah sadayana, iya teka rasa. Ya Allah, urang deuleu anak diantep teu bisa usolli, teu nyaho rukun salat, geus teu ngarasa dosa. Padahal ditagih di poe kiamat. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaih. Sahajalma anu boga anak, anakna teu bisa maca Quran, teu nyaho halal jeung haram, teu nyaho endah jeung teu endah, teu nyaho jampe salat. Waduh, ketika anak berbuat dosa maksiat, bukana kullu dzambin amilahu alaih, maka dosa anu dibuat ku eta anak ngalir ka indung bapana. Unggal poe anak jariah dosa ka indung bapa. Naudzubillahi min. Ya Allah. Laju cekang cek sahabat ka Kanjeng Nabi, kaifa yahfadzuna dinahum. Laju Kangjeng kumaha cara ngaraksana eta jelema di akhir zaman umat anjeun pohara amat bejadna kumaha cara ngaraksana kal jamri fil yaden bagaikan ruhak dina leungeun in akhadtahu in wada'tahu tafi'a wa in akhadtahu bil yadi ahraqa. Nah di akhir zaman mah nyekelan agama kos ruhak kumaha kitu disotkeun parem dicekel pan kumaha akhirna cek Nabi panas-panas ge cekel. Ketika Rasulullah perang Khandaq panas kabina-bina. Ya Allah hadirin, sahabat laleuleus, Kangjeng teu aya cai, laleuleus panas. Kumaha? Apa jawaban Rasulullah? Hei sahabat, seuneu neraka jutaan kali lipat tipatan panasna dunia. Eta sahabat sumanget deui. Can sakumaha panas kieu mah. Cek Rasulullah, wahai sahabat, panasna seuneu neraka jutaan kali lipat panasna dunia. Ya Allah, pala hadirinul hadirat. Nah, ieu jelema kuari kos kieu ye, agama teh urang. Urang heuti anak beulanan, urang kuari mah eta kudu nuturkeun anak. Nya. Bener. Daek cenah kawin ka si anu. Ka anu engke cenah lamun rias pangantenna hayang nu anu. Hayang anu. Aduh, neng mak embung anu, hayang anu diturutkeun salah, teu diturutkeun pun mitina mah bapana kejem bapana mah kumaha dia bae. Aing mah anak ngabadeg lain dia bae. Hop kumaha dia bae. Kumaha cek indungna. Ulah kitu, Pak. Goreng geblek ge anak. Nah. Mulai leuleus tah. Orang eta jurig goreng eta. Kubudan subuh. Ciga rahat ge. Mantak eta kadang-kadang teu suksesna anak, Bu. Lamun salaki magahan kudu didukung. Cek bapana. Ka dieu bapa mah teu nyaram Aceng hayang ka mana heula. Nu penting Aceng kuari ngaji heula ka ditu tuh. Kana Haji Edi, ka ditu ka Haji Epi, ka ditu kana Abah Haji Jumali tuh.
Kamana bae tamanya aceng belajar rukun salat, belajar rukun iman, belajar rukun Islam, belajar ilmu tajwid, nyaho hukum agama, salat sunnah, akhlak nu bagus, hobae engke hobae geus bisa nu eta mah endeup kejadian naeun ge. Dasarna ge ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat. Nya, nuk jadi dokter, nuk jadi bidan, hobae endek jadi nanaon ge. Coba aceng kos kitu. Ku bapak diturutkeun hayang nanaon ge. Turutkeun heula ka hayang bapak. Wow, kabur, joger, panto dibanting. Ieu geus kitu di zaman. Teu saeutik indung jeung bapana dipaehan. Naudzubillahi min kal jamri fil yaden. Diturutkeun anak salah, teu diturutkeun salah. Da kumaha? Digetak pundung teu digetak jakos kitu. Ya Allah, ieu geus akhir zaman. Munasabah eta kula bae ge punten Bu. Eta anak kula bae ge deug. Eta anak kula ku deugel-deugel teuing. Ya Allah, kana ngaji hararese. Tas magrib garati. Kita salat harese. Cekulah heueuh boro-boro anak dengdengan nu bodoh. Anak ustad jeung anak kiai na ge sakieu. Komo anak dengdengan ulah aja borening kuari sakola madrasah geus alambruk kuari eueuh. Nya. Jarang kuari nu sakola madrasah. Ustad, eueuh ja paceklik paila mending mabur aing ka Jakarta cak ustad. Atuh kumaha jeung murid entot-entotan aya 3 aya 4. Aduh mana jam 2 mana bau caronge. Utangi benu bau borok sama bisul. Ibu majing lamun nek sakola SD kuat limit di sisiran di pandian di minyak sengitan di seragaman di sepatuan aya nek sakola madrasah ya Allah peci kuat beureum doang kulit tando. Ya Allah buku hiji geus lecih make samping doang sebleker motor kuat ngilinting belah hadirin. Ya Allah hauk nek sakola madrasah mah ceng. Coba eta. Ya Allah lempang anak bring kalau madrasah atau datang ke sekolah madrasah kan aya opatan dia anak sekolah ke Batuna Moal aing menek KS aing menekulin ka anu ulah aing kieu mau sekolah lamun indung bapa geus teu kejam mohon maaf deuleu akhlak budak wari budak laletik umuran 10 tahun 12 tahun Bo awas ibu deuleu budak laletik wari eta di jalan abring-abringan lempang jam 2, jam 3 meregat mobil deng-dengan nga-BM ngarana teu daek KS budak leutik kuari mah engke jam 4 neuk ka subuh karak malolor bener. Nah ieu geus kieu di akhir zaman ieu geus geura raksa kuari awak masing-masing. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai jalma-jalma anu beriman raksa awak anjeun pamajikan anjeun anak-anak anjeun tina seunara raksa kurang geus wayana anak kejeman ceng mama nu hade bisi emak wa umur wayana sia nu hade hirup ulah ninggalkeun salat wayana dia ulah naon ngaranna teu sampai teu ngaji saminggu sakali kudu ngaji salat ulah tinggaleun jeung dulur sing alakur jeung tatangga sing alakur kos kitu kuduna ibu jeung bapa wasiatna ketika urang teh jag-jag sunnah wasiat kos kitu kanu jadi anak. Nah iya Bu ya mantak di bulan Rajab guari pala hadirin sadaya geura bersihkeun ieu zaman geus model kieu sakedeung deui ku Allah dunia baris dikiamatkeun pala hadirin sadayana maka mudah-mudahan ku peringatan Isra Mi'raj urang ku Allah dihampura dosa tetapkeun iman Islam dipanjangkeun umur anu barokah lamun geus bersih anggota badana pikeun yang hareupan bulan Sa'ban litathiril qalbi pikeun ngabersihkeun sedangkan hate al qalbu ra'sul jawarih hate eta jenderalna seluruh anggota badan bisa berbuat baik dan jelek kumaha ceuk hate lantaran hate gardu induk
maka lengan suku berbuat baik berbuat jelek ieu kumaha hate maka kusabab sakitu bersihkeun hate urang engke di bulan ruah ulah aya hasud picenan ulah ria ulah ujub ulah suudzon ulah goreng sang awas teu endah goreng sangka mah nu ngeunah mah goreng kejo nya eta mah ngeunah geus goreng sangka mah teu ngeunah maka sabab sakitu ibu bapak hadirin sadaya bulan ruahna ge tacan ieu mah karek bulan Rajab moal diterangkeun ku kula engke iraha deui bae ngan hadirin sadaya Rasul menang tugas di Allah Isra Mi'raj ngalaksanakeun ibadah mantap wae sarolatnya ibuna salat bapana salat anakna minantuna tatanggana sarolat kabeh hadirin sadaya ieu mun hayang nyaho salat teh pohara Bu istimewana eta dina salat ya 8 perkara bab dunia jeung akhirat aya dangukeun ku ibu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Rabbighfirli muga-muga Gusti ngahampura kana dosa abdi dosa anu gede dosa anu leutik dosa anu karasa dosa anu teu karasa dosa dihaja jeung teu dihaja hampurakeun abdi Gusti Masya Allah lamun jalma geus dihampura dosa ngeunah warhamni moga-moga Gusti mikawelas ka abdi karunyaan abdi Gusti di dunia jeung di akhirat lamun jalma geus dihampura dosa dikarunyaan ku Allah Subhanahu wa taala ieu jalma endah bakal salamet di dunia jeung di Rabbighfirli warhamni wajburni ya Allah Gusti moga-moga nutup kana kasusah abdi ya Allah Gusti salah kita usaha segala makburuk ngalumbuk bedeuleu ya Allah Gusti ya Allah Masya Allah Gusti anak 16 kuari kedeuneuh deui abdi ya Allah Gusti salah kita usaha ya Allah tutup kasusah abdi ya Allah hutang ya Allah bang emok yang dibayar ya Allah mudah-mudahan bayar Allah Gusti Masya Allah tutup kasusah abdi ya Allah Gusti abdi yang kebayar hutang eta wajiburni ya Allah Gusti salaki abdi ya Allah kolot-kolot ngomean lalayangan bae ya Allah terbuka kaisin ya Allah eta wajburni warfa'ni Gusti moga-moga Gusti ngangkat derajat abdi ya Allah Gusti salaki abdi angkat derajatna ya Allah usahana sing luhur ya Allah bener bae salakina dagang pucuk kalapa atuh luhur usahana eta warfa'ni Rabbighfirhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit ya Allah duit hei duit ya Allah anak mak 16 ya Allah usahana biasa bae warzuqni ya Allah pasian rezeki abdi ya Allah jeung keluarga abdi ya Allah nu ageng nu seueut nu barokah ya Allah moga-moga ya Allah anak abdi usahana aya nu maju ya Allah bener bae meunang opat poe anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah meureun doana eta mah warzuqni wahdini moga-moga Gusti maparinan taufik hidayah jalma anu sok salat mah ku Gusti Allah lempang jeung gerakna moal salah lantaran dituntun ku taufik Gusti hoyong gitu sok tiap tos salat ngamalkeun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sabaraha kali macana Kangjeng Rasul tiap-tiap tos salat tara eureun maca Rabbana la tuzigh qulubana tiap tos salat 5 wangsulan supaya naon gerak urang jeung langkah urang teu kaluar tina taufik hidayah ti Allah wayahna doa nu eta amalkeun istighfar tadi amalkeun sapoe sapeting mun hayang diaku umat Rasul cek Maulana Habib Lutfi bin Yahya ulah kurang maca shalawat 300 kali wayahna
sapeting ulah kurang maca sholawat ti 300 sakedeung bagi sholat 5 waktu kan ke 50 kumaneh ngomean TikTok mah 3 jam ku nuduhan TikTok kieu deui aya maca salawat aya maca Quran aya maca istighfar. Nah geus ieu di bulan Rajab moga-moga urang hadir sada dihampura dosa tetepkeun iman Islam dipanjangkeun umur anu barokah datang kana bulan Ramadan bisa ngalaksanakeun ibadah amin ya Allah ya Rabbal sing alakur jeung tatangga sing alakur jeung dulur sing alakur jeung papada ayatat jeung tatangga masalah gede leutikeun ulah sok masalah leutik di gede-gede jeung tatangga aya masalah leutik musyawarahkeun beakeun hartina ulah di gede-gede masalah leutik mah jeung tatangga endek akur jeung saha buruk-buruk papan jati goreng geblek tetep tatangga urang dulur urang hayo geura siling asa siling asu siling elingan dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala sakitu anu kapihatur pas 10:11 lewat 5 berarti kula ceramah sajam 10 menit leres hidayah taufik ti Allah anu lepat kebaduan kuring sakitu ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.